Ngan ngajedog gue nih kawen teh. Ngajedog. Heeh. Pilaku abah. Itu cah anu gawe di si kakek. Oh, Bet. Gawe di sana nih. Bah, terus di mana? Hah? Terus di mana? Enggak sih kebon sih itu. Gawe di sana nih. Iya biasa di si kakek. Di kakek. Heeh. Ah, getol-getol teh yang mana kan diuk kakek. Bareng kopi teh kok si kakek. Kopi. Oh. Nyata kok aya terus mah aya, kopi mah euy teh. Ah, mana kan diuk enggak sih dinya daripada tuh daripada kopi mah enggak diuk. Heeh, bah. Ah, getol-getol teuing. Heeh, nyata si kakek mah lah kumaha tuh nya cuman termos mere teh kopi teh mere. Ah, aing geus ngajedog di ditu sudah hareup mencau geus lah. Ngantok aing ah. Oh, bener cek si abahnya. Ai termos dibawa, ai kopi teh mawa. Dasar kuaran si kakek mah geus lah aing mah tiup ka aing mah. Udah gawe lah. Sedih wae aing mah tiup. Aduh, si kakek aya weh nya. Kek, kek. Kek, Naon bah? ada sepagawe sehari di tu. Hah? Pagawe sehari di tu. Di mana? Di ditu toko. Pagawe urang naon gitu. Ngan ngajedog gue nih kawen teh. Ngajedog. Heeh. Pilaku abah. Tadi bare kopi tadi bare naon ngajedog coba di sana mencau. Abah ningali kieu. Oh, dia ngaliwat ka dinya. Coba. Ngan ngajedog gue bago pagawe teh. Naon lu gawe kitu, ha? Urang ngajedogna. Enggak sih lah berarti urang ngaliwat masih kan saeur kakek. Lain ka urang ngarenget gelang yeuh. Gedang. Oh, Hei gawe nu atama nu asap ulah dialanya. oh bener ke? Oh, hei, urang kaitu bisa nu gawe teu balik nu gawe teh atuh aing. Ya para saya aja nu gawe. Aing ngarek kalah gedang ranu asak ya. Kayaknya. Ke, nuhun ya gedangannya nuhun, ke nuhun. Oh, sami bah. Sami. Naon sabat jiga nu asak di alat teh. Ah, mau ada deulean aing gitu. Ah, kebalik teuing. Ah, tadi aing gawe. Astagfirullahaladzim, ayo mana gawe teh itu di nu sorangan pan kuli meureun ka urang gawe teh teh. Oke, gawe teh ripuh ke. Hah? Gawe teh ripuh. Lamun ripuh ulah hayang gawe. Naon gawe teh termos aya dibawakeun ai kopi da eueuh. Atuh ngagubung sorangan soal kopi mah. Ke di momongan lagi anu gawe mah bare kopi di bare cadet garah gawena sebangat. Yo, gawe di urang mah kieu aturanana teu babah heula oge maneh mah kakara yakin gawe di urang can nyaho posisi di urang. Urang mah geus beres gawe kakara ngopi sasebeuna, rokok ngopi canet itu bebas. Heeh, eta ge emang, tapi kan kopi jeung cadet eta mah di kakek. Heuh panca digubung ku aing, sia ngajejedog wae gawe teh. Iya tah, terus di gubuk aing tah. Baik, teh. Gubuk tah. Tinggal kopina cadet teu aya. Model ting maneh mah hayang ngopi aja ngarokok hayangnya digaweana moal kadon kitu Oh, agak kan tadi teh geus gawe ge ripu aing teh. Hayang ngopi heula, hayang nyeuti heula. Pokona kieu imah. Hanca ieu hayang anggeus poe ayeuna, lamun teu anggeus rasakeun ku aing dipecat pokona ku aing kan diriksakeun di kade gawena. Hidup patut jelema teh. Mantau sama mantau lah. Mantau. Sreg digawe teh usah hulueun, sia teh pan geus sidang bareun mata kitu ge, sada butuh ngopi jeung ngarokok, baru mau kebetak kuli ge. Make jeung ngajejedaug gitu pan aing mah digeus beres digawe kakara ngopi ngarokok sesana rek digubung top teuing. Geus kurang kumaha, aing masih mah hayang keur digawe. Ayo we ngopinya pagawean teh. Teu tuman, aing mah kitu mah sia kira geus teu mah geus tong gawe di aing sukani mah tong datang terima. Dasar jelema kulit ai cai panas dibawakeun ai kopi teh bare dasar goblok, dasar kulit siap. Dasaran gedang si abah tadi teh hatur nuhun teh tadi nu apa sih? Alah, geuning si goblok teh di ala nu asak nu pang badagna deui. Kita ngaran nu atas cek urang tep bae. Aduh nu gede imah maka dinyanyaah ku aing teh teh. Aduh, astagfirullahaladzim maka geus jauh heuleuh si abahna oge. Ah, teu balik ieu mah atuh ieu mun kira-kira tanu petot ieu atuh ulah badag ieu pan ku aing dihaja diingkeun teh nitah teh mentana teh gedang. Anu atas tep bae cek urang oge. Ih, dasar si abah ampun aing kudu kumaha ieu nya. Maka ku pamajikan ge ieu kade tanu eta aing pasti dicarekan ieu mah. Dasar keur sagala apes ieu mah aduh apes ampun Gusti nu agung. Ima anu gede mah ulah ima anu gede mah ulah. Sabda aku sia kayak ulah mah beneran aya nu ngaladaun jeng-jeng keur disimso. Kabeneran kana tanah urang ngagublagna teh. Daunna mising diulah-ulah we kudu gablegna. Ku aing rek diala da kana tanah aing teu mikir itu balagbug jelema teh. Pan ngagublagna teh ka dieu atuh cing gableg cendok ka ditukeun atuh pan imah jadi ka dieu ning tuh dahan-dahanan kayak ku aing rek dibeakeun ngamak rek moal aing kajenting pasea aing mah terus terang we.
Astagfirullahaladzim, ya barang tuar. Wartang kajeng-jeng tegableg pikiran ya mah kana tanah aing atuh ka dieu tuh alpukat tu aing dinyaah-nyaah eta katinggang di aduh aing mah ampun ya teh saha nu bagug jelema teh engan ku aing sia gara sae teh woi Ainon euy. Ainon. woi yo Ainon ke? anaon aya naon ieu nu nuar kait tangkai maneh Oh, urang ainon kitu. kabeh jeung ka ditu Heeh. ai tuar-tuaran tegableg pikiran tuh kan tanah aing tuh alpukat katinggang tuh Mana eta? Teu naon alpukat mah? Kana naon tuh kana tanah aing babayatan sia gusuran kaina lamun tadi gusuran rasakeun ku aing sia. Beak Alah, ka kaina bangsa teh. ketemu gua ke gegari mun naon Oh, cenah beneran. pikiran atuh mana keruntuh teh atuh kade. Itu mah kayak tamang di talian batur oge sok dibartot sia teh. Udah maklum urang kesun ieu euy batur teh sorangan. Make sorangan-sorangan ngajak batur atuh nitah nu gawe ai gablek kitu mah. Alah, atuh tang atuh balik ketemu ku saeutik Pokona aing teh hayang naho sia beresan kana tanah aing gusuran anu ka tanah aing lamun teu sarasakeun ku aing beak tangka kaina ge ku aing. Ai bade si Ya, rasakeun ku aing masih abah mun beresan. Dalam mata di bahasa ketemu ku oge. Wayana sak mung meresan mah anu kana tanah aing ku aing dibeakeun sia ulah make hayang sia mah ku aing digadag enak keneh oge. Teu baleg sia. Atuh ke ulah, aduh eta mah ulah. Kemana anu lain gue? Anu gede eta mah ulah. Sia naon sia? Ceug teuing, Hei. baleg teuing. Ieu mah anu gede mah ulah, kayak ulah ieu mah anu gede mah ulah. Sok teh aku sia aku ulah kamu kayak. Ulah. Pinahkeun. Ulah. Sok pinahkeun. Ulah. Ai ulah sia pinahkeun. Ulah. Pinahkeun sia. Teu baleg ai di bagadag ku aing ulah sia mah tapi bedagongna batu itu beresaneun tuh. Cagay hagwae tah anu gede mah ulah anu leutik wae sok. Lain haga beresan. 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 Geus bawa. Teu baleg sia. Beresan sia. Goblok jelema teh hirupna teh kitu hayang menang serangan. We cing mikir eta tanah aing ladak sok aing jadi caangan. Cuma di bahasa kedua ku angkat di beresan. Dasar gobloknya jelema teh